parantosna Gusti Allah nyaritakeun tentang dosa-dosa. Dosa teh aya dosa gede kabair ngaranna. Zina, mabok, ngabunuh, eta nu geus kitu ngaranna kabair. Aya deui dosa teh dosa sogoir. Neule awewe, noel awewe, eta mah sogoir tanu kos kitu. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sogoir. Wari instruksi ti Gusti Allah. Ade, kudu dipatuhi ku urang, kudu di tengah-tengah ku urang supaya urang aman tina larangan-larangan. Aman urang tina bebendu Allah Subhanahu wa taala. Cik Gusti Allah wa zarullahiral ismi wa batinah. Wallahu alamu bimaradi wa zaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin. Dosa zahir teh alaniatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad. Dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang. Nomor kedua dosana dosa anu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero qalbu. Jauhan. Dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zinah teh zinah lamun zahir eta dianggap dosa, tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukeun zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan. Hah, ieu kena sanksi. Hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya. Sebab baheulana aya hukum. Yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu akan hukum sadaek-daek bae sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zinah baheula haram ku ari ge haram. Mabok baheula haram ku ari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat ku ari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu? Coba Tauratna tahrif apa henteu? Ja anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah kene. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta. Kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi. Ketika sembunyi mah teu kanyahoan cakna halal. Zina teh di zaman jahiliyah. Kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh ieu. Hampir jasa mirip. Malah leuwih bahaya kuari. Leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya eueuh kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah. Di mana kiai tah? Di mana? Ah pokona di tah bae tah di tah.
Di mana sih? Kawasan. Ku pakai kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot beureun kunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia dipuri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh deuk kumaha ge teu kumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi, ada ringgis jasa ieu. Nu liar ge sakitu luar biasa lobana. Anu dilokasikeun ku pamarentah khusus Ambalaya sarua. Anu geus aya, anu encan aya dek dijieun deui loba. Geus puguh di hotel mah. Geus puguh tempat rekreasi mah. Ku ari Ambalaya di unggal-unggal perumahan. Masya Allah. Leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran ka karakterna naon, kuari mah nu jelas nu samar masalah leuwih jahat. Masya Allah, matak turunlah ayat ieu wa zarullahiral ismi wa batinah. Tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeulean ku mata nu patalina jeung awak, baik dosa kabair maupun dosa sogoir, wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di jero hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat, keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah nu nitah salatna Allah, anu ngalaksanakeunana, nu ngamampuhkeunana, nu ngawasakeunana Allah, nu rek kaganjarna ge Allah. Ka Allah bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede abdi nun coba salat dah, periksa malaikat, periksa ku malaikat. Tata salat tarawih ta. Hayang naon ta salat tarawih ta? Coba hayang ka aing apa hayang kalem? Hayang kalem. Kusaha baca hayang kalemna? Ku pimitohaeun. Mana pimitohaeunana? Mana panggil? Panggil pimitohaeunana ka dinya. Tah. Ieu jelema tarawih. Liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah. Cokot tapi mitohaeun lah. Nama tuh teu bisa ngaganjar, anak teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu mah seuneu. Ka seuneukeun. Di kana nerakakeun. Batin da batin. Naon deui? Asod. Batur nu maju warungna nyana nu gering. Batur anu maju usahana anu pengek. Batur anu kabeli mobil nya anu ngap-ngapan, batur anu kabeli deui mobilnya anu diopnam. Ieu garana hasud nu kos kitu. Ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyangkelik bae. Eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna. Wari sombong. Udah kos kitu bae ku tetang kototeng. Ya Allah, mobilna jeung nyanana dibeli ku aing, kabeuli kabeh. Eta ngaranna sombong tak kos kitu tah. Bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna. Bukan naon si sia aing jeung aing sombong ngaranna. Atau keur sorangan bae rarasaan jeung aing pangsugihna, aing pangkasepna, aing pang sagalana ujub. Eta penyakit-penyakit batin nu kos kararita. Tinggalkeun wa zarullahiral ismi wa batinah. Dosa-dosa anu zahir mah anu kadeuleu ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun.
urang mapan kuari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun nu teu diparentah dilaksanakeun dosa malulu urang leletikanana urang dihareupeun imah isuki-suki bae mantes mandi bari ngarokok aya kopi dihareup nu merena pamajikan urang cek pamajikanana bari diuk di sisi haji ke kamana teh seur bedeuleun tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa neleukeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakeun mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu teh neulekeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi yang geus kolot umurna 60 tahun ya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan da dicolok ke ku malaikat eta ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa henteu kieu lah aing mah geus kolot budak ulah sok cari cing di hareup kunaon emang ge lah ribet aing deuleu sia aing kaalangan ku sia tolol teh Ki Haji sok didija sok nyian dosa rakas sia mata sia tah geus bae urang kudu nama tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuhan bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neulekeun nu di imah bae jadi siap diuk diharap buka baju nek naon hayang neuleun nu di jalan mending neuleun nu sia dala kutang buka ih sok jangan naon lain deuleu sia mahal daripada aing neulekeun batur ayeuna lah incu dan deulekeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal rek dideulekeun ge masalah aya nu di jalan mah haram ajabiyah ulah di urang mah tah hesepan kuari di Arab kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya nama pakai borongsong pan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar deres urang teu bisa neuleuh di Arab teu bisa neuleuh sejahat-jahat dari Arab pelebah aurat mah tetep mereka tutupan coba di urang mah masya Allah tuh hese aja mun make jilbab aya ge jilbab sakit sapotong ada deres geus ai ieu ditutupan ai ping-ping ka mana-mana nek kumaha deui cepayeu ih geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa mantap kuari ba atuh nu bagus mah geus ulah ka mamana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nya ditahan ulah ka mamana nya ka mamana bae kiai da si tolol ka mamana bae ja kuari mah dek kiai dek teh saha asal geus loba kaluar we pasti bae neuleuh aurat ajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon kitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encannya nana encan ke arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir asal neuleuh nu goreng cakate teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleunan naon aju kadeuleuh bae pan ku urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan di dinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tah komo mun teu make sorban sakilang make sorban bae cakate ini udah seutik deui tah asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah
encan cili encan kebelah ditunah tu ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kebelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kebelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kebelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad-ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad ban itu resep daek atuh aing mah ai daek mah daek we geus aing korep ustad pak geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleuh ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadinya nama sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di ta ustad-ustad ngeboncengan si mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejak ini jauhan dosa ya orang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyaho iwal ti Gusti Allah meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aya ti dieu teh handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsu ammaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as-sahwat al godom eta kan kudu dipiceunana ieu penyakit-penyakit batin teu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat aing geus makan ku urang di omean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna itu bener tapi rada deureut ketika mangyan sakitu bae mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah boga pikiranna kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa najan didelekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeunage jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep didelekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh pan urang geus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika urang neuleuh di kota nya parutih nya bagus nya laluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun kurang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon dideleukeun jasa najan dideleukeun nyana can puguh daekeun di mana jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideuleuh atuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu ayo coba ye sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos gitu bae ge ulah ki haji ulah lain ki haji da bae lah ki haji na malah mah bagus amat jatuh akur jeung nu di imahnya tolol tak ki haji coba ayo mantap kajar resep ka kota ge ka kota deui lah bukan cuci mata lain cuci mata ngerebakeun mata eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina masyaallah yes saya ditinggalkeun di urang mah ye bab aurat bae di Indonesia ye mah di Indonesia jasa di Arab mah rada deres lah di Arab mah rada diris rada mantap eta urang hese jasa ketika tawaf satu sisi urang teh dititah tawaf satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ka mazhab lain
ketika orang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ka madzhaban Nabi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang toab jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da dituduh-tuduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklid ieu aing geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa lain babacaan innal afwa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah kuduna mah maca eta endan mancung amatnya irungna bagus tah Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol teh budak keur toab kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan toab nama babari pembatalan nama babari miceunan eta tah resep nu hese nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabarenan urang jeung urang takron yang hideung kabarenan hidung janam nya rombongan brus urang aja nya hideung bau teh budak tentu dawa urang ibadah toab nyarekanan batur malulu heuh sugut pang teu hate pan Allah mandeleukeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum kumaha anu watak hararese jasa urang hayang khusu jasa toab mantak nu bagus batu tungkul we toab teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu dititah sapira doa menta geus we teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu toab aya nu kitu jawa malah masuk nutur-nutur saya kebetulan nah lumayan cek yang nanti tawaf lumayan encan sai aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neulekeun baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus neulekeun baitullah urang diganjar 20 derajat neulekeun bae gitu sakedeung mah neulekeun kieu aya nu liwat bancung eleh baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui baitullah na teh kadang eta urang hese masyaallah matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid-masjid Jumat geus henteu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tahilah huwa zarul ismi wa batinah tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deres rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tatina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua
kudu micenan segala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riyadoh Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syaratna loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharasaiqo ngusruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril dek dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah dek dibawa ka mana dek kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ke Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dia turun cekang malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang dek nanyakeun teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu beres naik cekang jeung cek malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apa geus saya ieu instruksi geus saya teh ana Jibril aya teh di barengan Muhammad geus dibere izin geus naik Kangjeng Nabi na ditanya henteu Kangjeng Nabi mah nanya doang aya teh saha aya di mana henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah set deuk ka mana deuk ka Allah woi zohor moal aing moal zohor geus liwat aing mah zohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh ranteh habak bebeutkeun lain kita iya beda Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tadina bareng lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka dieu kula mah ajur cek nya jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di dah naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah teh nu mantak cek sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lainang kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu deun kolong mah aya jiji aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae teh mah kahandap kudu mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbak diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH tah mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun
jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae eta Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teu dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar menyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi majat teu hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lillah ka kapanggih jeung make syarat gitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kudu aya tah iya konsepna wazaru zahirul ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat nu mantak tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobat teh jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat ieu deuk di mana bae ge ku ari datangna dosa teh geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula ku ari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukan ke mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikin ke abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh ku ari nu dideuleuh na makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hak na sakadar neuleuh nu dideuleuhna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terus we per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid kita kudu di masjid tabakos gitu mah di jalan di mobil terus baik orang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat tapingpingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu Allah lain tobat blon astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pakai neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu mah lain kitu sia atuh di hareup wah galauna kenceng teh kunaon loba jelema mata mantep tah heureuh hese cuci mata heula dideuleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta tak ye wazaru zahirul ismi wa batin carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pajar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah wae kadang-kadang orang waktu ieu kulantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng
jasa pohon ka Allah na cakal sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadaengkeun musik malulu jaipongan sagala naon sugan bae sia inget ku aing ditorekeun sia aing sia ka dokter teh tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cakal teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek udah mau cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaes sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jeung urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil geus sia jebut teu adil ka aing cak Allah dengan dak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti teu di kitu teu dimeunangkeun hampura pan urang mah teu kitu gedekeun dak suling teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah gedekeun presiden urang boga gitar mantap jasa masyaallah suling aya di nyana gitar aya di nyana nek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantap jasa ya setuju jasa lah orang mah geus nyana bae jadi presiden lah irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batinah mulai ieu endek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi dilengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah di dinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui ke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu akbar. Ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco sama salat bos gitu. Wa zaru zahiral ismi wa batinah. Tinggalkeun ku arnyaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa nu tersembunyi yanen aya di jero hate wal ismu kila asina wa kila kullu masyiatin cek sakaul malain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun
sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balasanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu ya taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah iya baka pake neulean anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bimakan bakal dibalas ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna suku sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah iyalah sayujzauna bima kanu ya apa dari sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ye teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun tapi lamun can katobatan ieu rempan mantaklah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 kaluhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulahna naon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikeke geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanjana di toelan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng kabelana teh itu mah sing ada yang sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh tah ieu barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng neuleuh ka handap jai nu handap ge huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi neuleuh ka pamajikanna naon ini nu di handap huisan tuh wah itu tanya-tanya lain cobain neuleuh wah nu kos kitu mah lain kudu ditanya pake si dirina hebat deh tah eta urang geus kos eta sadar berarti urang geus kos atuh maning ibadah konsisten urang aya nama geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat dua rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat Allah tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang ke mana abang mau kembali lah tuh sekolah ieu tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakit tuh guys deres karena yang hirup keneh guys jadi guys plong wes patulah patel urusan usia sawah aing merek ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantep jasad hebat jasad mah kolot terus maghrib maca Quran atawa maca sholawat datang ka Isya ulah balik di masjid sakedeung ti maghrib ka Isya kuat kebalik blow on teh si kolot acara TV cenah kiai eta sih kolot mah papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul pan isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kolot teh nyawa bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui cak pan teu kudu ditanya sama ku malaikat karesepna berarti TV isin nih daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV paling ti kuari papegatan
tepegahatan yang TV. Ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna Siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalagaku nu kos karari itu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus deuk datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngacai geus saya ngomong dengan HSP geus lah udang-udang jam 12 Isya tanya dia. Ya cerita zahirul ismi waba tinggalkan dosa zahir dosa batin. Mentak ieu hese ieu pelebahan micenan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko. Lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah nitahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau mun geus kos kitu kakarak urang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu tama dina ilmu tarekat mah gitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna cek ahli tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna artina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jorek daging hayam, daging domba, opor segala rupa ngeunah amat, tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules keluar. Nah, jore amat. Naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta-eta keneh. Mulai tak urang moal rada moal pati hayang. Mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya. Di sisi akur teh sabenerna mah. Orang mencari ilmu tarekat teh kos gitu. Jadi hese mentak atuh kiai kuari jelema kuari norekat da jala eta mah norekat zikir doang. Manya bu guru zikir tarekat main limbah. Anya aing mah ahli tarekat ngalimbah. Geus ku guru tarekat di mana? Di Jawa Timur. Kuari main partai ting bating. Eueuh ti dituna nu main tarekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala. Pan ai tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah. Ai partai? Nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat haju nyana hancur di partai. Kalian salah jeung aturan teh kos kitu teh salah jeung aturan. Lain lalagan salah. Besi nyana panasaran kita datang ka dieu. Dek kumaha dia diajak dahar ku aing. Salah teh kos kitu teh tah. Mawani. Tuh mata ku ari mah ahli tarekat, malah geus ngaijazahkeun, mursyid berarti kan. Mursyid. Kan guru tarekat mah ngaranna mursyid. Geus, beres. Menang sabulat teh dipanggil. Sia murid aingnya. Ieu mama ku ari keur ngadukung Partai Demokrat. Sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia. Teu meunang dina tarekat mah teu akur jeung guru, awas ya disapa sia ku. Kan aing mah guru tarekat jadi puyeng kieu aing. Puyeng aing mah. Oh, salah tak guru tarekat teh. Tampiling mursyid kos kitu mah. Lain kitu tentrem malah nganasehatan. Ulah pati resep teuing ka dunia nya. Guru tarekat mah kos kitu. Aja kita dunia ke mana geun? Ka dieu geun yang mama. Kasubur geun abad guru tarekat kos kitu ieu. Salah bae guru tarekat teh. Layahna di stop heulanan. Aya dunia nu aya ka masjidkeun, ka musolakeun, majelis taklim pasantren. Ayo kita sarukeun besi kaburu paek. Eta bener tah. Ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya. Sia teu ngarti. Maksud pasantren teh lain batur anjing. Goblok sih. Guru tarekat blon deui bae. Dihayangna ka nyana bae ulah ka batur. Ih jelema tolol. Coba tak hese da nu mursyid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana.
zikir itu berarti zikir biasa bae. Nah, ieu maksudna naon? Ieu tatitahu wazaru zahirul ismi wa batinah. Keur zahirul ismi mah babari tapi wa batinah. Ieu nu hese ieu, masyaallah. Capek jasa. Udang dipeting teh kuarina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah. Mulai urang tafakur, nikmat nu dibikeun ka urang, dibikeun ka makhluk-makhluk. Maha sagala-gala Gusti. Tafakur urang ka makhluk Gusti, para rasul, para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate. Tapakuran ku urang Ahmad, tapakuran Muhammad. Luar biasa sama Gusti. Abeh naon abeh nyurup ka diri urang, abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain. Assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum. Mirrabis samai beres balik berkat nah ya cek aja podol sial kaing di bayasan aja anu dibaca kurang teh tadi assalamualaikum zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan ati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna. Berkat baik apa pernah Kanjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu. Malah tuh urang nu mamacanyana juga berkat. Mobil teu daekeun leumpang ieu naon ieu panitia da teh horenganan amplop poho. Mobil teu daekeun barang amplop. Oh ieu kiai hadena ge can berangkat cek cenah teh. Ieu ya amplop. Jatah haju tokcer bae. Sial ta mobilnya hoan jasa. Nu dibaca kurang assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum asqal asqiya assalamualaikum asfal asfiya assalamualaikum asqal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusup ka jero hate. Tapi ketika kurang ditapakuran tah muraqabah Ahmadiyah, muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang impleng kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng. Sipatan-sipatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng. Datang ka miraj-miraj da Kangjeng, sapoting, 2 peuting, 3 peuting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang. Hayang nurutan Kangjeng Nabi, mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nguturkeun Kangjeng Nabi set geus moal nyaritakeun berkah. Setater ge langsung tongger tah mah. Oh, itu saya pemuraqabah. Kan hese. Nah ilah dek bicenan zahirul ismi wa batinah. Di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun. Coba supaya urang rada beda hirup urang. Oh, renungkeun ku urang, merenungkeun nu aya di urang bae heulana. Ulah pejauh-jauh urang mah encan guguru urang mah tarekat teh encan. Merenung mah teu nanaon, napa kurang beu eta guru urang. Abuya tiloka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan. Aya naon eta di diri nama kebetah sorangan. Ge nyana di imah sorangan bae gawena naon. Beusi ke urang nurutan nyana, ai nyana mah maca Quran, ai urang mah nonton TV. Beja tanyakeun, teh si Abuya nyana sorangan bae. Oh, nyana mimiti salat duha aju ngaji, terus oke salat. Terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapeutingkeun terus baca Quran terus reup sareng terus udang salat deui terus gitu bae. Oh jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang. Aju urang meuli TV buat tuh mantep imah TV 2 abeh nurutan Abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos kitu tah. Nah tafakuran eta kakarak sapangkatnyana komo Syekh Asnawi meureunana. Eta sapangkatna lah komo Syekh Nawawi meureunanan terus dipikir ahli-ahli Allah. Nu mantak salapi bakos kitu. Lamun urang mengkol ka lain salapi nurutan nu lain salapi.
wih Kiai anu mah bisaannya ngabanguna hebat eta menang di mana itu jangan mapan proposal aya pan koneksina sah koneksina si hayang emang atuh hayang waukeun atuh aing hayu jeung aing mulai itu asal napakuran kadinya resep kadinya arahna tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali digusar digeser nah iya urang mah keur carita wa zaru zahiral ismi wa batinah ulah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan heulananan lamun urang resep jadi pamimpin silakan begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot eprak henteu sial geus goblok aing udang-udang geus pasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam ulah budak tolol sia mah teu nyahoeun meureunana hubur riasa tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapirane angan ganjaran jeung sholawat ngarentet deui bae di polisia cenah ka aing deui bae aduh Gusti Allah nu agung teh eta sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae Masya Allah malah mah aya embung di jero hate teh lantaran teu aya resep nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat man tawadhu rafa'ullah lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta tah micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae dunia lalu pasan baik ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia lepas tengah wujud tapi ketika dikallahkan aing mah dikallah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunianya remparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah lepas cina ku aing dek diembung-embung dunia coba yang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju ku nu diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas ya tadi lagi embung aing maksudnya lain gitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadi na datang lagi nya mah geus tersepeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieueukeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia una embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah masyaallah mantap sia deh tah ieu nu hese ge tah micenan hubur dunia micenan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul hub ieu keur carita zahirul ismi wa zaru zahiral ismi wa batina Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin ieu nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubub eta panyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan nah iyalah urang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mantap cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara hese kajen kukumaha ge ja bener nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna lisma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales bil akhirati di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqta tarifun wala taqulu wallahu a'lam.